Sampurasun baraya Sundadiji. Poe ayeuna urang ngandongeng ngeunaan sasakala Japati sukuna beureum. Zaman baheula hayam teh bisa ngapung luhur tur jauh. Malah mah ngapungna teh pangluhurna jeung pangjauhna. Matak pantes mun hayam jadi sombong asa aing. Eukeur mah deui hayam teh dipikasieun ku manuk-manuk sejenna. Sabab hayam boga pamatuk nu seukeut. Ramo-ramona ge nu rangoas teh seukeut deui. Jaba boga si inu ngelik tur seukeut nu jadi pakara ngampuhna. Hiji waktu sakadang hayam keur ngapung luhur ti kajauhan kumanehna katingali aya manuk sejen nu ngapungna leuwih luhur ti manehna. Nyol sakadang hayam ngambek, biur weh ngapung gancang pisan nyusul nu wani mapakan manehna. Barang geus deukeut kumanehna katingali yen manuk nu ngapung mapakan manehna teh manuk Japati. Beuki ambek wae atuh hayam teh. Asa diunghak ku manuk leutik teu anta parah deui jebrot-jebrot wae dibintih nepi ka baloboran getih. Sakadang Japati koceak dengek lantaran reuas jeung nyeri di bintihan ku hayam. Awakna baloboran getih nepi ka maseuhan sukuna. Dina hatena ngajerit minta tulung ka nu kawasa. Dewa sasatoan nu keur nungguan Japati ningali kalakuan hayam nu taya ras-rasan ka cida benduna. Hayam disupata jadi teu bisa ngapung luhur deui nepi ka ayeuna. Ari sakadang Japati geuwat diubaran nepi ka cager deui. Ngan palebah sukuna angger beureum tapak getih nu baloboran tea.